cenah mode Indonesia eta di Indonesia ge naon bahkan natepirang naon cenah sederhana kita oh gitu tapi cukup nyobahan sopan pasti wah di kampung bikin masa moan kue naon ngarana putri nong asal dina sampe gegetuk kita mah bah nu kitu mah dicampur kuku oh misro abah eta teh kalapa masih tah nu eta gegetuk abah nambah rasa nikmat pasti nikmat di tuang abah kita tengah ngajentul naon cenah nyi putri montoro putri noo tahu diboga gelar putri nong katuangan kumaha salajan abah katuangan di priangan oh gitu kamonesan naon cenah kamonesan urang Sunda di kampung Pabalata abah teh teu perlu mengujang diimpor di Amerika teu kudu bah loba dua bae ngolah ngareka naon cenah anu aya karena kakawihan sesepren era erong seri bani ngagak sengak na buta terong kawi di ale-ale sengkok bulat jali terong ciri reput paisan kosong ini dia nya atas sagala aya di parut ngalama putri nong kampung di desa mah urang sagala aya bah entong dibubuh yeun gegetuk dijeun ke cipri ge bisa Mang Ujang biasa ya jeun opak jeun naon ya. produk sinu asli Di kampung eta teh mode Indonesia nya di kampung-kampung aya bahkan natepira wah moal pira Mang Ujang sederhana pisannya tapi cukup nyoba seueur pisan apa bikin masa moan bisa Pak kue naon ngarana putri nong asal dina sampe nya eta teh dicampur kukula misro jenengan teh Pak kelapa masih eta mah kegetuk nambah rasa nikmat eueuh eta teh kitu nya kita nah ngajantul kumaha cenah nyi putri montong oh putri noo tahu diboga gelar putri nong katuangan kumaha cenah Pak katuangan di priangan nya di priangan apa kamonesan kalajengna kamonesan urang Sunda nya di kampung di desa ge aya Pak teu perlu kumaha cenah di
diimpor di Amerika. Kedah bah kedah diimpor. Cukup baik pola ngareka Ngareka-ngarekana mah. anu aya Karena kakawihan sesebret era erong Jeri bari ngagap-gap senap nak buta terong kawin di ale-ale sengkong bulat jali terong cilire